bos. Aing serang ya bos. Aing disekap ya di gudang. Di mana? Nyawa gudang mana gua? Dijapin nggak bos? Aing sekap itu. Oh siap. Ke Sherlock be. Oke. Kayak di Sherlock jalan. Dari aing neangan ke mana? Sia di mana bae? Aing gawe ke kamar mah. Jo, tadi aing nerima telepon. Ai pokoknya si Buyung disergap. Ku ngehipnotis nu kamari sia teh ya. Di mana le? Tadi bos nyaon teu. Kugus aing ge teu nyaho sia. Sia nyaho teh, Bong. Aing gitu nyaho, ka mana bae teh si bos? Geus lah, ayolah. Teangkeun bos. Atuh ayo, teu. Ayo. Hei, di kamar mana eta? Biasa kan dia ya. Sing hara deh ulina bisi Nah, aya kabudak usara bakal. Aya. Sing hara. Udah ieu kamarana nya. Aing kesel sorangan wae, bangsat doang. Dah, bawa itu si bos lain tuh. Itu. Ayo, urang sampeurkeun lah. Ayo. Bos, ya kemana bae? Sia ti marana wae. Aing dengan sia kesel. Urang aya masalah, Mod. Anu ngahipnotis si Paung kamari si Buyung ditewak, disekap. Di mana? Ayo urang tangkeun. Kamar mana eta? Ya, dia. Atun sama. Bro. Oh, sama. Le, di mana lokasinya? Jauh amat. Dia sana, Mod. Mod, tadi ge. Itu tempatnya tuh. Ayo tangkeun. Di mana bae sia? Aing teu ngecai. Bangsat doang lila amat. Ongko mah modal apa kamu lieu? Pan aing ngajagaan sorangan mah sieun meureunnan. Waduh, itu betul rana daratan di ge. Ya si Adam eueuh gawat ieu mah. Bos, itu nyandra lompat. Bagung lu coy. Weh. Yo, jatuh kuna naon? Itu bos nih betung doang aing ya. Nyeri di gebugan, lapar deh ya. Buka. Bos, ini cuma ayo. Balik. Ayo. Eta kunaon eta? Aing mah gebugan, Bos. Aduh. Aduh, eta. Bawa. Tuh. Kencang budak lah. Ayo. Ya. Bos, motor sudah di mana? Ayah motor mah aman. Lah ini orang nongkrong kopi-kopi aja dia. Terus kumaha? Kumaha lamun ape menang budak teh jual ya. Atuh, ayo siap. Gaskeun, ya. Bos, ayo ibu-ibu tolong tawarkan belin. Ayo coba orang tawarkan. Assalamualaikum. Salam. Bu, iya, harusnya jual HP ya. Jual butuh, sugan be minat. Ayo ujang nu ti mana kitu? Ada 3 tua. rehong. Oh, yang bara duit eta. Gope bu. Mahal amat gope 200 deh. Wah bos. Mun 200 mah ayeuna keneh guprak. Aduh. Kumaha bos? 200. Kapan terbaik itu lah. Yang konter. Sama dong. Alah. Ayo dede ayo konter tuh bu. Ayo kan ditunggu. Tunggu. Kumaha bos? Ayo berangkat. Bu, nuhun ya. Yuk, mangga. Itu konter ya. Coba lah. Coba yuk. Yuk.
Bos, jual HP ya. HP naon, A? 100, A. Apa nama HP bagus sih mah. Malah kecewa lah. Coba nempok. Sabar ya. Gope lah. Gope mah mahal teuing. 300 kumaha? Malahan lah. 300 aya na ge. Opat lah. 3. Kumaha ya? Genap. Kumaha mun 300 ya? Kumaha bos? Mun 300 dibayarkan aja. Tambahan lah. Ngan aya 300. Pajunin bos lah. Kumaha? Daripada urusnya ngopi lah. Ya ieu casan geus sigana ya. Oh, casan nya? Ayo casan sama yang rusak casan. Sama kana 300 bae. Kumaha? Oke. Kumaha bos? Sip lah. Ya, mun tadi sebadan ya. Ah, nggak saja lah. Ya. Nuhun ya. Ayo sip. Nuhun deh kayaknya. Bos ngopi lah. Bos, ya pan duit 300 ya. Kumaha urang lamun cepet ewang. Boleh. Nu gocap, ayeuna ngopi, gocap deui yang budak. Nah, kena naon kitu bae. Baik, lin sih kan mah. Tuh, nikmat bosnya. Menunggal poek dia bae mah pan. Ngeunah. Benar, Jim. Bos, itu bos nu make helm. Gue mati wae urusan aing. Siap, siap. Segala ini anu lewat anak buah aing. Heula bos, anak buah nu mana? Pokoknya main teu ngarti. Nahan ieu bos. Cicing cim. Ieu mau urusan bos. Nuani ka ditu, ayo. Hei, Erna sia, ulah gelut. Aduh, capek. Si bos kemana deh kayaknya? Ih, itu si bos kegelut terangan. Esa, luar daripada aing, tengok dah RT aing gitu. Bos, udang bos. Saya lagi dia. Hai sia, emang aing, betul sini aing tuh. Kalau listrik sia, ayo. Assalamualaikum. Teh. Adilan teh, punten ya ngaganggu. Oh, aya naon? Iya. Anu kamari tanya ku teh dengan ribut ya budak teh, yang didamaikan. Oh, saha? Ya budak teh teh. Budak teh. Coba mana budakna? Dia. Mana tengah gerok. Ayo. Bos, urang gerak we eta tuh. Iman. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain coba ada ini lah. Teh, iya udah anu kamari teh aya ya ya. Yang terserah teh di kumaha ya. Damaikeun. Ai kieu nya, ai tadi na asal kumaha kitu tadi na ieu. Iya teh, anak buah urang HP-na dipaling. Urang bingung. Malah mah anak buah urang nu hiji deui digebugan di bagong doangan. Jadi kieu PRT permasalahanna anak buah orang maling HP terus si HP-na dijual ke konter tapi ayeuna mah geus ditebus HP-na biar dikembalikan mana cim HP-na Ya, Bos. iya PRT HP-na ya Coba kalikan HP-na, yuk. Nah, ayeuna mah geus kieu nya, jah HP-na geus aya, geus boga bukti. Tah ayeuna mah geura da rame bae lah. Siling hampurakeun bae. Jameureun geus puguh ieu bukti HP-na geus aya. Geura balikeun deui, geus siling hampurakeun bae ayeuna mah. Tah nya, geus geura sasalaman bae lah, geura siling hampurakeun bae. Siapa itu, Teh? Bos. Ampurannya. Ayeuna mah geura sasalaman bae kabehan lah supaya ulah sampai istilahna ributan panjang. Geus geura sasalaman.
Lur, hampura. Sarua urang di hampura ya. Siap. Non ya. Gara-gara sok. Hampura ya. Pokoknya Perte, hampura, Perte. Anu geus manggeus bae. Mangges bae pokona mah. Ulah ribut-ributan. Ribut. Teh nuhun hapulang ahli bukan. Iya, siap. Akurat ya. Iya, siap. Ada orang meski bawa babarangan badu dulu. Jom, biar balik jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Action. Gimana baik sih ya? Darah gawe aing ge kamari. Nice. Oke, action. Amat gope 200 be. Ulang 200 mah. Cuma 200 yang mesti masalah. Kan. Up. Action. Iya mah anak buah orang. Up. Halo bos. Anak buah mana? Ayo betul arti pokoknya mah. Action. Action. Ulang. Action. Oke, action. Enak sih ya. Betul. Tuh. Serius Jo, kamera, action. Up. Aja ngomong. Bos, itu linjal mana? Action. Go. Ketuk naon? Tuh bos, ini gebukan doang betul aing. Telat.